Untuk gono ngedet. Abdi terima balikan harkat martabak abdi. Harkat pencemaran nama baik. Nah, Jadi pejalan ke abdi. Oh, di gentian anak kudu kunaon. Kunaon gantian. Pencemaran nama baik mah berarti abdi ngegantosana ke ka pabriknya. Ya udah, pencemaran mah baca Indonesia. Gini. Sekarang mah sudah beres, uangnya sudah balik lagi. Sudah balik. Nanti Terus masalahnya Hansip apa juga lagi? kan mau berubah kan ya. Berubah. Sebentar Dewana, sebentar enak aja. Ari aing siapa rawan kumaha gantian. Sia jang, sia kaburu gere berata yuda euy. Oh, Akang. Ieu di dieu aduh urusan nepi ka teu anggeus kieu ye. Aduh. Kudu anggeus. Saacan Pak RT ini teh ke perang. Kudu anggeus. Wah, ampun aing jadi RT. Jangan. Iya setelah tahun 70. Tah, gua sama kieu. Pak RT, itu kadarari dia menuntut penyelesaian masalah yang telah mereka adukan kepada Pak RT. Pokoknya Pak RT selesai tidak selesai harus dikumpulkan masalah ini. Ini ada PR matematika. Tadi di dalam bah dieu urang sarerea teh ulah nepi ka ribut atuh hiji-hiji. Ieu teh leucing dina ilmu teater mah teh operlet ieu teh. Operlet Ieu teh. Apa operlet? Anu jurusan Banjaran Dayeuh Kolot nih gua. Oplet geus digenti. Mikrolet. Hari itu budak si Aco. Budak abdi. Oh, bisa menari ini pintar budak teh. Dileletik dikursuskeun, dimulai kursus bahasa Inggris, kursus piano, umur sabaraha kursus nyopet ya abdi mah. Allah umur sabaraha eta? Ti jero beteng keneh. Geus pinter ti jero beteng keneh. Ya henteu atuh ari maneh ku sudah wae. Sugan teh jero beteng. Tuh ya, nya ya. Putra coba kan umur 8 tahun geus bisa nari. So, umur 17 tahun geus menang piala Calakan raya. si Gono mah calakan piala. Benih numpuk aja mah. Kecil pangga bisa budak sakitu mah. Ari anak siapa? Anak oe mah umur 17 geus genep kali jadi rana. Memang. Alus tah. Sesangka si koyayanya urang ngagruk kitu jeung uing ah. Tapi gitu oge prestasi. Halus. Ya. Dicirian. Koyaya. Oe. Koyaya. Aya gegentina teh Neng Ulfa teh. Aya. Alus. Ai teu Gono ari mana wawu jeung ieu wawu? Nya wau atuh. Bogoh maneh. Oy mah Lesdi. Aduh, gayana atuh sing jelana jantan kana oe Kumaha mah. ari mana teh maksudna teh? Resep ka awewe. Nya udah laki atuh. Mana laki kumaha gitu. Pokoknya jelas enak mah abdi mah. Teu narima ku si Barlin. Anggar. Tah mah Bereskeun. Kudu diuruskeun Ieu atuh. Nyi Ipong, Nyi Ipong. Dan juga Nyi Ipong sih mah. gini. Iya. Iya. Anak oe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Silakan O. Kang Jimmy. Kang Cepot, apa kabar Kang Cepot? Baik. Aduh. Sehat-sehat saja ya. Mugi acing sabar ah. Sabar kenapa? Sabar kenapa? Iya, eta beli hareudang di dieu mah. Oh betul ya. Sebentar Assalamualaikum Pak RT. Wow, waalaikumsalam. Aduh, ampun teh. Pak, ieu teh tadi. Itu tuh Iya, barang iya. kaju itu. Pak RT ya. Enak mah masalahna aya kan masalah teh. Teh sa, Di masalah Hansip hiji-hiji Barlin teh ya. tuliskeun Barlin Enak teh. mah urang turunkeun jabatan Hansip Barlin we. Jadi naon? Jadi RW. Kumaha ditaikeun? Si ieu tah anu sifatna dulang tinane tapi boga kita dulang ti kotok tah. Sebentar. Kada. Tolong jangan terlalu ribut. Sebentar. Segala permasalahan bisa kita selesaikan dengan pikiran yang tenang. Setuju tidak? Setuju. Jangan dengan pikiran yang terlalu rusuh. Nantinya malah apa? Ditotok. Bukan ditotok atuh. Ditotok. Jadinya malah Tidak kacau ya. kacau. Jadinya tidak terselesaikan. Silakan Anda sebagai moderator. Iya. Ya, silakan Ya untuk pokoknya dimulai. gini. Tadi kan nipu ternyata. Tadi kasal ka. Abdi kacek. Jangan sambil popolotot. KW. Jangan sambil popolotot. Tidak pepolotot oe mah. Polotot kapaksa ieu mah.
Ya, tenang saja. Anu Silakan. mana? Cenah anu moderator teh. Ini moderatornya. Oh, kaleresan atuh pun Tari. anak, amuk-amukan wae cenah hayang boga moderator. motor. Oh, motor, tos digentos. Kieu we. Ieu mah ame beres. Ditanya heula yuk. Sebenarnya Marlin, mana teh kunaon nipuan ka ieu? Ngagodaan ka awewe. Naon maksudna teh? Abdi mah dan nipuan teh tos adat ka kurung ku beton. Leuwih hese ngubaranana. Pakai ngajak care ka aceuk geura ieu. Sok tungtu teh tuman. Lah cek daripada abdi disangka bohong mah tadi abdi teh ngantosan Ibu Roni. Sampaikeun abdi teh nyeri beheung roronieun. Romeheun, tos digentos. Kumaon? Hah? Dosa abdi teh kunaon? Nanya sama orang kamu sudah menipu Duit duit sabaraha? 3 juta sama we. Tuh, Tah, sia. Pulangkan. 3 juta teh ku abdi teh tos CF di damel gang. Gang apa? Oh batur apa nyeun komplek abdi mah hoyong ngadu prestasi ngadamel gang ayat 40 gang bisi peryogi gang ka abdi prestasi kredit. Naon atuh peluma atuh kelo? Jadi begini. Sabaraha deui nu kudu digentosan? Ibu Abdi 3 juta. Sabaraha? 3 juta. 3 juta balikan. 3 juta nu ibu ku abdi tos dianggo reuni di terminal. Reuni preman, abdi kan mantan preman terminal. Oh, preman SPBU. Eta mah premiknya. Sok saden Hari abi mah Anu ya. ngebahas tadi teh meureun. Masalah duit takeun wae tek teuing. Masalah duit takeun wae. Iya peurin abi 2 poe salangit-langit ya. Kunaon mah? Ya pira kowe teh ngarti da Aduh. Tong dibejakeun ka umum intern we urang intern. Bisa yang 5 SMS we abdi. Tuluy nyin salah ngaladangan. Intern mah atuh ada syai di luhur gede. Oh, tos digentos. Jadi kumaha yuk? Toran. Gak usah dihampura lah sok. Jadi ya sakabeh permasalahan, sakabeh permasalahan kumaha solusina? Cing, begini saja. kumaha? Gimana? Cing A, tulungan A. Abi mah yang dipecahkeun, alim disolusian rapet abi malim. Salasi atuh teh mah. Oh ganti. Ngeus. Sebentar, Sok sebentar. aku bae ieu teh Jangan sana. ribut dulu, soalnya kalau AA ngomong terus sambil ribut nanti tidak kedengaran. Betul tidak tidak? kedengaran. Begini, Kang Barlin, Allah, Bapak Jangan Hansip, panggil Akang A, Encep aja A. Enak aja lu. Bapak Hansip merasa sudah menipu? Oh, merasa saya baru Merasa. 20 kali menipu A, sumpah A. Bukan baru, itu mah sudah banyak. Atuh. Ya sumpah A, berani disambar gelung saya mah A. Sampai Begini saja, lebih baik dikembalikan lagi uangnya. Dikembalikan lagi uangnya, itu bakalan jadi dosa nantinya. Tidak ada untungnya menipu orang lain. Absen. Sama we 3 juta. Abdi, Sing kaulanya. Oi hala. Oh, iya tah. abdi ayeuna. Acepan ke janjian jeung abdi. Oh nya kita nya. Tapi bayar setengah heula we nya ti abdinya. Satecep. dicicil gitu Siapa atuh. lagi? Usaha deui. Oi, untuk gono ngeut. Abdi terima balikeun harkat martabak abdi. Harakan Pencemaran nama baik. Nah, Jadi pejalan itu. ke abdi. Oh, digetian anak kudu kunaon? Kunaon gantian mah? Pencemaran nama baik mah berarti abdi ngegentosana ke pabriknya. Ya udah, Cemaran limbah cai jeung sia. Gini. Sekarang mah sudah beres, uangnya sudah balik lagi. Sudah balik. Nanti Terus masalahnya Hansip apa juga lagi? kan mau berubah kan ya. Ya. Berubah naon? Sebentar Dewana, sebentar enak aja. Ari aing siapa rawan kumaha gantianan. Aing yang dicerai. Atuh mana minta cerai mah urang jadi duda bengsrat. Ngerti duda bengsrat tuh? Jadi duda bengsrat teh nyata duda nu karek boga pembantu hiji. Nanti rame. Saya mah minta dicerai saja. Sekedar. Kenapa? Iya. Kenapa ini? Kenapa? Ini kan atas sudah beres ya, uangnya sudah kembali. Ini sudah balik lagi sama istrinya. Bodoh sama pacarnya. Ya udah, sekarang mah kita pulang aja kasihan. Pak Jadi RT bebas juga. saja dihampura ya. Iya, Hampura semuanya. Ya udah. Terima kasih atuh Pak. Ya. Nah, ibaratnya gitu bagus. Baik-baik ya. Terima kasih. Nah, itu kahayang teh itu terus caranya. Ngumpeh. Kita pulang. Hati-hati semuanya. Ya, Ayo. ayo ya. Aduh. Ya, makasih. Ya, sama-sama. Mana bingung tuh. Jalan keluar nama geningan euy. Musyawarah Hansip anu bieu teh jadi duda. Duda Hah? musyawarah. Jadi duda bengrat. Hah? Oh benar. Padahal duda teh teh euy, lamun aya jelema ditanya teh nyaho duda teuing. Ah. Duka. Hah? Duka teuing. Duka teh mah Duka. belegug atuh. Duka teuing. Aduh,
Ampun euy, Jang. Kang. Dewek teh ieu rek Tegal Kurusetra dulu. Oh, pada kali itu. Kang. Bisi siling teu apal ayeuna teh euy ti senapati ti pihak Pandawa teh juragan Seta. Walah.